poso sore namangsa powenu halodo panjang ngalang-langan wetan kidul kota Garut as kakadumuran leles oge kaliwatan jorok anjor ka kota Garut. Kurai nang kawi haruman ngadakon guntur nambahan kapaur kuring harita bangi jeung manehna anu geulis hiji panas pisan pada ngeukeun rasa maling toel ocon panon kuring teh kataji pisan linten gumilang loyo jeung lanian kotana Garut kota kita pengilutan lir singgah dodona gareus ninggal imutna sok sanajan tebih kuring mah pasti hemat. Kurai nang tawing haruman ngadago guntur nambahan kapaur kuring harita sepeda panggil jeung manehna anu geulis hiji panas pisan pada ngeukeun rasa maling toel ocon panon abdi teh kataji pisan lir kinten gumilang luyu jeung lanian kotana Garut kota kita pengilutan lir singgah dodona gareus ninggal imutna sok sanajan tebih abdi mah masih hemat. Sok sanajan tebih abdi mah masih hemat. Pak Haji Asep Tafif anteng miheman
Acan diulingakeun. Acan diulingakeun. Iya, urang teh direncangan ke home band. Atana musik pengiring. Ceuk basalege teh mah home band. Home band. Home band. Di mana teh? Akhirnya namina teh sebutna teh aya jelemaan. Nya. Nah, ieu. Iya, home band teh home band di mana Ica? Ti Susan Manajemen. Susan Manajemen. SM. Hatur nuhun pimpinan Neng Susan. Wilujeng hatur nuhun. Parantos ngarencangan dina Yu Nembang Yu. Sabaraha urang? Plus Ayat tiluan. tilu jalmi. hiji Nu dina keyboard saha namina? Iya keyboard. Namina cik. Kah? Udin. Udin sadunia emon. Lain. Wah iya nu dukun teh. Eta nu Terus? Kang gitar. Udin, aya Kang Udin. Ada Kang Onoy. Onoy. Kang Onoy, terus Oh, jeung tos asa kitu doanya. tiluan itu kenang Ini kenang ya jadi. Haji itu tingali. Itu langsung disada. Sarang saha Kang Kendang? Ale. Ale. Beda Alek, pisan. asa tebihnya. Ale. Kolonial jeung milenial. Gaya. Cowi- Itu mah cowi ke Pak Haji. Sok Udin. Kang Udin, Kang Onoy, Alex. Alex. Wah, luar Dan biasa. nama kieu Jeffrey nya, Iya. Yosef. Rudolfo. Bagian kenang Alex. Alex. Keren. Luar biasa. Keren. SM nuhun pisan Susan Hatur Manajemen. nuhun. Cing Pak Haji aya saran kanggo ka Nuhun. para seniman anu palai minton. Kumaha ieu carana ieu? Oh, gampil pisan. Tinggal daftar da aya nomor teleponna kan biasana mah home base-na teh, home base-na di base. Baso Petir di Cibaduyut. Biasa. Didinya daftar nama sambil jajan baso, daftar nyanyi. Mohon. Jadwalkeun iraha bade bebas laguna ya. Bebas laguna. Dan tong sieun awon dah memang ieu mah lain ajang kanggo para penyanyi Sanes kompetisi. janten. Sanes kompetisi. Kayak sanes kompetisi, Sanes kaduanya sanes kanggo penyanyi antos janten ieu mah. Iya. Ya, nu hoyong janten. Ah, Nu penting mah miara Ngiri budaya, ngumule gitu. Ini kamu mulai. Nu penting mah wanterna heula yen urang teh boga budaya, boga kesenian, kudu ditampilkeun tadi wadahan dina Yu Nembang Yu gitu ya. Namun si gori makan teh asup sekolah ya urusan di sekolah teh sok aya ekstrakurikuler. Nah, jadi lamun ngan ukur latihan hayo ira tampilna. Sumuhun Gitu pisan. kan? Ieu ge karaos ku abdi kan abdi teh salah sabios orang tua murid Nah, Pak Haji. gitu. Budak teh resep kana seni ieu teh. Latihan we di sekolah terus. tampil Cinta ieu. ieu ajang tampilna di mana? Nah, Tadi gitu. dia. Kalau resana kan Pak Haji teh ketua Asosiasi Kepala Sekolah seluruh Indonesia. Tah ayeuna kantun langsung himbauan ti Bapak langsung. Ya. Ya, sekolah kudu nginturkeun. Saya bisa Atau saja jangan eta tos disebarkeun. Disebarkeun. Dina rapat tos dibahas. Cuman ieu bagian tina ngeusi program anyar dina kurikulum merdeka. Ya, di sekolah teh aya istilah kurikulum merdeka. Anu ngangkat pisan karena potensi barudak. Jadi naon wae karesepna diwadahan, teu dipaksa ya. Baheula man kudu dipaksa kudu bisa gitu-gitu. Eta mah teu naon kabisana eta anu dinilaina gitu kan. Gitu saya. Nah, nu tadi teh eksul ya hayo latihan, tadi di wadahan. Eta bagian tina kan eksul teh bagian pengembangan diri siswa. Nah, ya aya nu disebut namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5 teh di antara teh ngangkat karakter budaya, karakter sosial, hukum, politik, ekonomi dan lain-lain di antaranya budaya lokal. Ya, karena cinta budaya untuk memelihara budaya, orang mempertahankan gitu dan menunjukkan. Pada ku sadeui lamun ku urang. Iraha deui lamun lain ayeuna. Di mana deui lamun di Yu Nembang? Di mana deui lamun lain di? Di mana deui lamun di Di rumah makan pohon mangga ieu teh di Poma. Eta mangke disuguhan ku Pak Haji Asep. Yu Nembang Yu Plus. Kaleresan komo ayeuna mah nu bade nampil di Yu Nembang Yu Plus teh. Urang studio indoor outdoor na teh di rumah makan Pomang, pohon mangga, Ranca Manyar. Tadi tos disuguhan liwat. Teh unggulan atau napi the best sellernya nasi liwet Pomang. Urang teraskeun deui bade ngalagu naon Pak Haji. Sobi diimpleng lah Di diimpleng. Sancang ka Garut. Di Sancang ka Garut. Nah, kan tadi teh panggih jeung nu geulis di Cipanasnya. Nya. Nah, nu geulis teh panonna hideung. Panon hideung berarti ayeuna. Panon hideung masana teh aya nu bodasan ku Pak Haji. Di abdi kena jelas sih, kena jelas. Ya sih kana make lensa. Panon hideung. Nah, lensana hideung kabeh. Oh, di hideungan. Ya, maksudna teh hideung teh hideung nu tengahna. Oh, jantan panas. Kan anu coklat, anu biru kan. Ieu mah panon hideung mah asli kurang Bandung. Kurang Bandung. Abi jadi penasaran eta kana panon hideung. Yuk urang nonton
dangukeun deui wantana Pak Haji dina lagu Panon Hideng. Yun Bang Yu Plus.